Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya tepang di sareng sim kuring Yuni Sarah dina program Sunda TV. Sabaraha wartah anu lebet ka redaksi Sunda TV baris diduikeun dina 10 menit kapayun. Pamersa nyanggakeun iber salengkapna. Satus kejadian beus satia nenggar truk nu geus newaskeun 7 orang panumpangna. Proses Subang pameriksaan kalawargianna di Terminal Subang. Ieu gawe teh bareng jeung Disub Kabupaten Subang ngayakeun pameriksaan dadakan. Poe Salasa 16 Maret 2020. Demi kecelakaan tea, kejadian poe Senin 15 Maret 2020. Peuting Satya Negara jurusan Kuningan keur muru ka Jakarta. Rebah ruas Pantura Subang eta beus negrang truk nepi ka Tikusruk. Rupina mung sakitu pidangan warta dina Dangdet ayeuna. Ngawitan ais pangampi Sundah TV sim kuring pun Yuni Sarah seja amit mungkur seja amit mundur. Dedah hapunten dina sadayana kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.